Emang heuh saneka teh rupana juga nu kitu cin. Atunya meureun aing oge lecen heuleuh sia teh. Saneka cucukan ti karalait meureun lempang lagi. Lah atuh neneng maneh si mocin wae dianggap. Buru-buru balik mang sin sandekala. Anjir, anak si Ece apa sandekala anu kumaha neng sandekala? Tah mah, ieu teh cucukan. Ieu tandukan, mata teh barolotot cenah si mocin. Neneng maneh mah jama kitu dipercaya. Indah ku budaya ngajamurnakeun kasenian. Mak, ari si Neneng ka mana? Teuing adi maneh mah tuh meureun di tukang. Rek naon kitu nanyakeun si neneng. Karena resel mah titan yang baru dak kitu cenah ka dieu. Di tukang adi maneh mah atuh padahal ku maneh we. Buku harerea mah maker teu purun ka mana-mana. Lamun eueuh kadaek tong loba kahayang. Mama nyari tetes sok pardo mareunah wae. Mah taek yang goreng naon mah? Atuh ngumbah katel we sadut ieu mah. Tukang teh maek barang masakan. Aya mah teh hayang nyieun gurang goreng tapi teu parurun. Ning mau ge boga ke kedua. Maneh mah kakolo teh sok malikeun kitu pamali. Da mah pinter sorangan geuning. Tuh gerawan adi manehna di ditu. Heeh atuh. Neneng. Naon ah? Daek teh pangnyusulkeun si Mocing jeung si Kowi. Ai kitu erek naon ah? Oh batur neng teh hayang ulin oh batur. Atuh matok naon tinggal ka ditu bari ulin. Embong pangnyusulankeun jig sakedeung. Heuh atuh. Nenengen bari ulin kesel, tapi bae lila. Terus ari daek naon neneng? Atuh kesel we rek ulin di jalan. Ujung karep lah nu penting masih Mocin jeung si Kowi cenah ka dieu ka. Heuh atuh neng erek ka ditu. Mak, neng ditanya soal si Kowi ku sia. Heeh jig atuh hari daek mah da lanjut maneh mah kedul. Ek bae ulin neng oge da kesel. Heeh jig tapi tong buri teuing. Ngarenna nama cicing di kampung teh. Ngan heueuh ti iseun batur. Kalau teuing si Kowi jeung si Mocin mah ek aya ek oge nu penting mah neng we ulin. Aduh, Cin, tempo kebon Mang Ajo geus barala deui. Ieu mah bakal loba gawean deui Cin di Mang Ajo ieu mah. Heeh we kubuh lumayan we teh nya daripada urang ieu nya. Heeh, tempo tuh. Geus barala di komun tonggohna tuh tempo. Duh, we ada ngobrol nama ayah tuh. Nanti sadutnya teh ayah teh ngeuhnya. Kira aku ayo macin ka mana sih sadut we kieu? Bisi we atuh bisi kaleuweung ka mana gitu kan. Atuh siap lah Bang cobaan kami kai mana? Ayo teh. Cin, tempo geura. Jika si Neneng itu keur diuk keur naonnya? Sama ini we kasih neneng makehead. Pan pugu tempo geura si Neneng tempo kemana tuh?
Tidak heueuh dia teh neneng deui euy. Kenaon nya? Heueuh cing si neneng itu mah euy. Heuh, kenaonnya si neneng sorangan euy. Heueuh teuing. Mun da lawi uang deurekeun jadi dewi ya. Heueuh nah mah kumpulkeun. Korea mah si mocin oge cicing we di dieu. Aduh, nabe bende urang kunaon cing itu cing. Euy, bukan kan orang kita di jeung mana kita. Ieu mau tingalikeun ti dieu ya. Nah, dengan itu juga si mocin si Koi mesti marana ya. Aduh, kadeureun deui si neneng aya katempuan si neneng aya uang sampereun ka dieu lah. Ayo tuh sampeurkeun aya namanya. Heuh, itu masih mocin yang si Kowi. Cin, geus di mana? Oh, kabeneran ieu mah. Keur hoream neang teh, antung aya ka dieu. Neng, akhir naon nih dia neng? Nah, jadi titah neang ku si Aau baturna. Aya lanceuk manehna keur naon, Neng? Aya keur cicing si Aau mah ngan bungan ka dieu na horeameun. Badai kanan atuh neneng di taku lanceuk maneh, pada makan sina ka dieu. Heeh neng dadaek kanan kecapek-capekkeun atuh sina ku sia ka dieu. Paneneng kan sabari kesel yang ulit. Aduh, kebeneran atuh ieu neneng kesel mah. Emang kebeneran kumaha? Nah, pan akawi ge nuju kesel pisan eta neng. Ayo jauh tidinya geus di marana. Tah geus nganter si Mocin yang cai ka tonggo tuh. Heuh, buah Neng duh, sawah nu digirang nu mamane ge eta, nang gararing sawah Neng. Atuh bieu teh sekalian pangocorkeun caina sekalian ka ditu. Yang geus atuh neng, ku akawi jeung si Mocin tadi pangocorkeun da nempo gararing. Nya nuhun atuh aing geus mah neng teu kudu ka ditu. Nama tuh gerak ka ari mah tuh. Gerak si Agus ngadagoan. Nah, teh Neng ayo bareng jeung maneh ka imahna. Ah betah kene neng mah di dieu ngadengikeun sona cai jeung tong geret. Neng baturan mah ku aa. Ah embung yang sorangan. Neng, si aya sandek kalah sok kagak bawa soranganan cicing di kebon. Ai sande kala teh emang nu kumaha cin maneh apal? Tah Neng nu cenah carucukan nyoba sarihungan aya tandukan tah Neng, celina rebing jika nu kieu tah. Heueuh sanekala teh rupana juga nu kitu cin. Atunya meureun aing oge cenah leus ya teh. Ongkoh ngomong sugan apal? Paling juga sia cin sanekala mah lah. Geus 6 gua mangga dikah. Menit. Geus atuh nengen erek balik asin sande kala. Sande kala nu kumaha atuh nu puguhna sande kala teh? Geus puguh neng, sanekala mah juga si Mocin. Blog sama ka aing teh kehed. Panancik maneh tadi ngomong kitu. Geus atuh ai teu arapa mah marketing pasea. Duh, baru dak kening kadar yeu. Neng, ongko rek ulin nah ngilu balik. Embung ah cik si Kowi ge silin sande kala. Terus sande kala teh nu kumaha? Tah ieu teh sarucukan terus ina teh tandukan. Tah cin gara-gara sia ieu si neneng nurutan lah. Cucukan teh kana lait, meureun lempang lagi. Terus berulah kadar yeu. Sande kala teh kumaha neng? Tah akan ina teh cucukan terus ina teh tandukan kitu. Cek saha kitu eta teh? Tah cik si Mocin jeung cik si Kowi. Jangan ka adi aing teh matahan kanu teu waras wae, maneh juga nu geus nempo wae. Tah aing mah si Mocin lut apa sanekala na oge. Ai maneh apa sande kala di mana? Aing mah apa teh ngabayangkeun si Kowi we teh Dut. Blog sama aing disarwakeun jeung sanekala. Apan heueuh sama mirip kehed. Sok sama batur mah magrib teh sarolat sama kalah keluar teh data eta sande kala setelah nulis salat kehed. Goblok sia ka aing.
Geus lah. Masalah truk wae urang obat keur ulin ya. Pun di. Aduh. Mak teh kan ginaon ieu teh. Mate ieu teh aya tipung saeutik asa hayang pisan bala-bala. Ongkoh neneng tarik ulin heula, tapi nah buru-buru balik. Ah, Mas, yang sampai kalah teh semokin. Sane kala teh nu kumaha neneng sok kegabah wae nyarita teh. Yo, Mak, ieu na teh cucukan terus aya sihungan, mak nanti bolotot. Lah atuh neneng maneh si mocin wae dianggap. Aduh, ieu sawah aing karari euy, aduh ieu mah kurang sigana ieu ku hama ieu. Duh, kacau. Nu belah tengahna oge sarua kalah beak di ieu mah euy, duh kumaha hari geus kieu ya. Rasaan teh meuli karipin kieu kamarana si Ece nya euy, aduh kitu insiden. Pantauan lagi nyantai gini deh, aduh buat di mana itu gitu aja itu. Gitu sih gak namanya mah. Sadut, kamarana euy meuli jarempling. Eueuh, Mang, tuh si Amang ke di sisi sawah keur ulin. Nah, kernaon neneng goyak kieu di lawang panto. Kamali awewe mah ulah diuk di lawang panto sok nongtot jodoh neneng. Mang, nongtot jodoh teh kumaha? Pancet kolot baheula mah nu sok arelek teh kalangan anak-anak barolai. Ah, eta Mamang takdir we, tong sagala teuing disaruakeun jeung lawang panto. Neng tadi teh Amang nempo maneh ka ditu, nah ina geus di dieu deui geuning. Buru-buru balik, Mang, sieun sandekala. Anjir, anak si Ece apa sandekala anu kumaha neng sandekala? Tah, Mang, ieu teh cucukan, ieu teh tandukan, mata teh barolotot cenah cik si Mocin. Neneng maneh mah jamak itu dipercaya si Mocin wae atuh dianggap. Ah, Ih, Amang mah paneugeuh teh cik si Mocin ge kitu jeung cik si Kowi. lamun cucungik si Mocina siga sandekala aing percaya neneng. Pupuh heueuh mang hayo we sieun sandekala si neneng mah. Ih, Mak, bayangkeun we atuh ku emak meulin ka bayang ieu. Puaskeun we eta leungeunna carucukan. Neneng wae di kabina-bina teuing menyaya sandekala carucukan segala atuh. Ah, karope kumaha Amang aya teh percaya mah. Tanyakeun juga si Mocin tuh di sisi sawah. Mana si keherna ku aing wang tanyakeun kumaha rupana sandekala teh neneng lah. Iya, barudak goblok teh di dari katu make sandekala segala sandekala cucukan aing ge nu geus puguh kolot kieu can pernah neuleuh saumur hirup aya sandekala cucukan. Tuh Mang Ajo euy. Ajo. Tadi emang ya bawa ududan mang ya yang udud. Gampang aing masalah udud macin kan aing ieu masalah sandekala si neneng ka aing ngomongna aya sandekala cucukan segala emang siang geus neuleuh sandekala cucukan. Mang, masa pati-pati aing ngomong eta apa, Mang? Dina naon eta cucukna sandekala segala aya cucukan teh. Tah, Mang, dina ieu cucukan teh Mang tadi. Dina ieu cucukan. Terus ieu tandukan, Mang, eta sandekala teh, Mang. Lain sandekala nu kitu mah cucungik sia nu puguhna mah. Anjir, ka aing eta wanian Mang Ajo ngomong kitu. Oh, puguh Mang si neneng ge sieun sandekala si neneng ge terjadi ulina tudungna mah. Geus Mang ulah masalahkeun sanekala. Geraba udud ka dieu urang yang udud, Bro. Heuh kieu aya udud mah aing oge sarua ya. Duh, erek reureuh heula di dieu aing neuleuan sawah tuh. Duh, kalaku hama sawah aing lah. Mal ku sanekala, Mang. Kaneng kehed sia ngalantur wae ngomong teh ah, geus puguh ku hama menya ku sandekala. Si neneng ka mana budak teh
leos wae. Neng. Keur naon? Naon, Mak? Neng mah keur niis di dia di lawang. Bener tuh nya si Mocin sampai kalake carucukan. Abun carucukan teh sieun meureun nya. Ah, kewa. Ai sande kala cicingna di mana nya? Dina batu atau dina jukut? Lamun dina batu berarti neng mau diuk di dina batu nu gede nu tadi. Duh, pokok erek nginapin ka si Mocin. Nah buntutan atau henteunya sande kala teh. Tiraku cucukan hungkul mah ayo buntutan mah. Mah neng mah sebenarnya deui kadinya. Kayak anturkeun bala-bala. Duh, dagoannya orang rek nganyakeun bala-bala euy geus asal nya lapar ye. Jig dut, orang ge hayang bala-bala mah ya, ngeunaheun di dieu ya, bari ngopi bala-bala. Banyak ya aya sandekala beki bala-bala lah. Manggeus hawe kana sandekala mang lah. Pancuk sia aing oge aya sandekala. Mak, ari bala-bala geus asal can. Sok ngagampangkeun wae mah. Ari eta mah geus ngadahar neng. Dan neng mamiluan ngabantuan ngagaweana. Enggeus kitu-kitu wae maneh mah parasea. Kayak kedeung deui. Aing mah geus teu kuat hayang bala-bala duh. Ya, Eka lanceuk teh sopan. lanjut geus teu kuat hayang. Wah, atuh neng, sapotong we neng, sapotong. Ya. Ya, Nah, neng mun sapikieu na mere ka lanceuk. untung lagi tuh ke dibere amat jeung minuman tuan. Tempangna kau. Nyaho panas disamuakeun. Heeh, kamu memengah heuh. Nyaho da neng mau ditiupan. Cik atuh sadut maneh teh maneh siga nu kalaparan pisan. Kan geus puguh mah lapar. Panaat teh tadi teh geus dahar atuh. Ini kan naon eta? Ya teh anak lancan, tak ieu indukna tah. Lobana. Neng bisi butuh tah. Barudak teh nama aing teh rek mayar gawe ka maraneh teh ngan duitna po euy teu kabawa di imah duh. Geus atuh mang cokot heula ka imah, urang butuh pisan ya geus teu boga sabun-sabun acan di imah. Heuh atuh ke sakedeung aing rek ka imah atuh nya. Sia ulah ka marana-mana teh aing ka dieu deui nya. Tuh, mang urang keur butuh pisan ya duit emang duh, keur balanja di imah ya. Apal aing oge beungeut ripuh mah da. Mang, ulah lila Oh, teh gandeng udah matan jauh wae. Ke aing ka dieu deui. Wong digalakan we bisi teu ka dieu deui sia teh. ku aing diduruk teu ka dieu deui mah imahna geura. Anjir maneh kadudungan tekad galak kitu euy. Atuh pan urang teh ngarep-ngarep duit dut, sugan teh dibawa malah tinggalin duitna cenah. Aduh, Oh, da ai poho mah ubarna we sama. Mageus garaneng sih teh ka dieu deui ye. wah itu aya euy, datang deui euy. Tuh ning, Cin. Aya ka dieu deui Mang Ajo teh. Anas urang sugudon ka manehanana. Heeh bukan ning wi. Ya ngaromongkeun aing nya. Heeh, Mang pan bisi teh ka dieu deui. Batan sia keet ka aing teh. Kamana poe ewang sia teh nu puguna teh gawe teh. Da lamun teu salah mah kabeh ge pas Mang tiluan ti seminggu ewang mah.
Ya duit mah aya ya lah. Nuhun mangnya katambe pisan tuh sing barokah kasadaya namangnya. Heeh, nuhun pisan urang oge sarua heug ulah kapok dititah gawe ku aing teh nya. Ya moal mang. Maka pok mang atuh piduiteun mah. Geus tu baludaknya urang ek balik urang geus nawur ka maneh urang aya geus teu boga sangkut paut kan isuk page to mah. Garawe deui we di urang ke urang di bejaannya. Heeh mang siap. Oh mang nuhun mang. Heeh, sami-sami urang ge nuhun. Urang balik heula atuh nya. Ya sok mang, kade. Mang, reka mana tuh cicing lah, inung orang keur gurang goreng bala-bala mang. Sia mah telat udah aing geus ek balik karek ngabejaan. Karunya cemane wah baturna urang mah ek balik wae lah gue. Mingkeun lah dut bala-bala saeutik. Heeh kan kabalik lah aing geus can pupus beuh. Anjir eta mah kana hakalan teh meuni kacida, Da nyaho aing teh maneh teh ka Mang Ajo teh tawar gatra. tapi dah heueuh pisan we eta teh euy. Berarti sia ka aing geus sarua nya kae tawar gatra. Tuh atuh ceun heureui aing mah kitu-kitu wae. Neng, iya antarkan bala-bala ka sawah ka si Aa. Nya mah beuh kadeukeun. Ya Neng antarkan. Aya geus asak. Bawa atuh neng ka dieu ulah gorak-gorok wae gandeng. Ya hayang ngareunana wae, nyakap-nyakap ge embung. Ane kieu-kieu wae ieu cenah. Neng, ieu geura balik deui bisa sane kala. Aneng lah maneh segala wae.